cek 1 2 3 cek. Oh, lu wate ngecek atuh. Seburu atuh inas kang diberi hiji. Kayak heula atuh. Kalem we. Orang bari ngopi heula. Udah heula. Ini cerita nanti orang mana sih? Dina email mah cina itu di orang mal Cipatik gitu. Orang Cipatik mah lain canijian gedang iman orang mananya. Ada info dari orang oke pokoknya mah ada email anu 2 minggu ke tukang. Bahaya tuh lah. Oke, kita mulai ya. Mana sih Bang Ipan kemana? Ngomongin modal heula. Aing mah rekaman mah ya modal heula. Oke, kita mulai cerita berjudul naon itu ya judulnya? Tukang paket naon itu teh. Iya tukang paket. Aduh ini loba kieu deui nyenteksna aduh aing. Oke lah, sok derkeun. 1 2 3 4. Aktifkan clip on mana atuh moal kasada mun ke. Wilujeng wayah kieu pemirsa ngaran kuring anu katelah teh aboy tapi kat di kembali asa wae atuh pertama teh kuring harita dititah milih kusi kuring harita dititah milih nu ara pah anjing harek saya belibet kieu euy sanu nyenteksna di kat puy kat 1 2 3 mulai sareng sena astagfirullah geus adan deui adan heula adan salat yuk kat oh itu dah salat mah kewajiban oke kat kat maneh bieu eta noise anjing noise naon gitu tah kadege kemana tukang roti haneut moal balik kat nya si Puy ge tah aya sanes sarua asa pagawean anjing aing kurang udud teh ge jeung kurang ngopi teh semua udah bae atuh semua tuh dekat heula ieu teh kumaha kat heula atuh kat halo di mana kene ai maneh ieu urang geus di warung kela Puy ieu urang OTW ayeuna ka dinya kalem atuh macet ieu sok atuh mun bisa mah rada kebutnya ada kebut ka was Rosi mawana atuh kalem anjing jeung mau Rosi sia teh erek nge-racing eta teksna kumaha ieu maneh keluar tina teks maneh ya we waduh dah bingung teks lalit kat lah sok ulangi deh ya kita juga hayu aing bosen ngakat jeung ngakat kita jieu di dieu alah gandeng atuh mang penting naon sok we heulaanan lah waduh lo buatin komen sih teh jeung balik atuh ieu teh alah kumaha tuh